Sampurasun, wilujeng petepang deui dina video pangajaran basa Sunda. Di video ayeuna, hayu urang sami-sami diajar ngeunaan materi carita wayang. Sapertos kumaha nya pedaran carita wayang teh? Tonton video ieu deui karengse. Supados hideep teu penasaran deui, hayu urang langsung kana pedaran. Wilujeng ngaregepkeun. Wangun karya sastra teh aya lisan anu tulisan. Anu tulisan mah mindeng ku urang kepanggih. Sabab aya wujudna. Jika sajak carita pondok, novel aya wujudna. Sedengkeun sastra nu wangunna lisan, kadang ku urang teu katangan wujudna. Tapi bisa diregepkeun. Contona carita wayang. Sakumaha dipikanya hukum masyarakat, wayang teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda klasik anu wangunna lisan. Ayana wayang bisa minangka atikan, bisa hiburan, malah zaman baheula carita wayang teh dipake pikeun nyebarkeun agama Islam. Ngan mangrupa hiji kahanjaka kiwari loba nu mikawan wayang teh ngan saukur bodorna hungkul. Jeung upama ditataan pasti nyahona ngan saukur semar, cepot, dawala jeung gareng. Lamun kitu, artina pangabaruh hideep ngeunaan carita wayang masih kurang. Lamun hideep ngarasa pangabaruh ngeunaan carita wayang kurang keneh, ulah jadi pikiran. Ayeuna waktuna. Hayu urang diajar sasarengan ngeunaan carita wayang. Tah, video pengajaran basa Sunda ayeuna boga tujuan pikeun ningkatkeun pangabaruh hideep ngeunaan carita wayang. Jadi saparangtos diajar carita wayang tina video ieu, saderek dipiharep bisa ngaidentifikasi ciri-ciri wayang, nalaah unsur carita wayang, mika nyaho struktur carita wayang, jeung utamana bisa ngabedakeun carita wayang jeung dongeng. Hal-hal anu ku urang kudu dipika nyaho sangkan kamampu urang dina carita wayang ngaronja. Muka hiji, dina carita wayang urang kudu maham kana tiluha. Naon wanganan carita wayang, kumaha karakteristik carita wayang, jeung unsur-unsur naon wae nu aya dina carita wayang. Sangkan urang leuwih nyaho ngeunaan wayang, kudu ditetelakeun heula yen carita wayang teh nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Nurutkeun Kamus Danadi Brata, wayang teh asal kecapna tina bayang atawa kalangkang. Carita wayang sorangan ieu asalna ti India. Tah kalawan babon atawa sumber caritana dicokot tina kitab Ramayana nu dijieun ku Walmiki. Hiji deui Mahabharata ieu dijieunna ku Vyasa. Anu kadua nyaeta karakteristik carita wayang. Karakteristik carita wayang teh aya 3. Nu kahiji, caritana dumasar pakem. Artina carita wayang sifatna bakal anggar. Anu kadua konvensional. Nyaeta caritana kudu dumasar kana kitab babon anu tadi disebutkeun teh. Aya Mahabharata jeung aya Ramayana. Anu katilu, carita wayang teh unik. Nyaeta jelas pisan karakter tokoh. Anu katilu, unsur-unsur nu aya dina carita wayang. Kurat badagna urang bagi jadi 2. Aya unsur sastra jeung aya unsur di luareun sastra. Nu kahiji unsur sastra. Unsur sastra nu aya dina carita wayang ngawengku jejer atawa tema, palaku atawa tokoh, latar, galur, nangtukeun puseur sawangan, jeung nangtukeun amanat. Anu kadua, unsur-unsur dina wayang anu di luareun sastra aya estetis, etis, edukatif, kreatif, konsultatif, jeung rekreatif. Sabada hideep ngaregepkeun pedaran tadi,
tangtu loba pisan hal-hal nu ngaganjal dina pikiran hideuk. Tah, ku kituna ayeuna hayu urang sawala ngeunaan carita wayang. Supados urang teu panasaran deui, jeung tangtungna pangaweruh urang ngeunaan carita wayang bisa nambahan. Mangga wilujeng sawala kalayan Daria jeung soson-soson.